halus tadi dia sebenarnya tempat ibadah kakara bakal aya nilai ibadah lamun anjeun ibadahna di dia di dunia dari ibadah di akhirat moal aya punten moal aya ajen laras di dia ibadah teh di dia di alam rame di alam anu jiga leres kakara bakal aya punten cekolot baheula mapek kudu daek puasa teh di restoran wah leres nya saat puasa di leuweung eueuh hakaneun atuh pantes dek kuat aya punten moal kitu jalma nu iman di pertapan parewana alas sabtarengah begawan abiasa yang napandawa Kurawa kiwari kasumpingan Raden Abimanyu salaku buyutna leres kawuwuh Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watak wantos begawan abiasa duduwung samanea mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani kunirahangan di kakawat daling lisan mekatentungan di kanip Allah kasih buyut kula anu payus dipiagul kalayan dipireueus ku kula ya kaharep diukna kasih tepi nodama kaula nun uyut wayah dalem nampi kana naon nepi ka kembage kalayan ngahaturkeun semasungkem kokunyuh panjenengan pangrasa uyut Allah eta puja stuti hidup diterima kedua lengan ken sakatuhu simpen pelungi ati pun dihing mastaka sumuhun eta kalih nati eta maksad nyangakeun panglayad we uyut nuhun oge baktos ti sadayana para putu anu aya di pusir daya kaula nun jalalager sararea aya hibar yut nuhun oge sajabina ti kitu bade munut restu we ka uyut wireh uyut dalem tenampi pancen jadi patandang ti nagara Amarta pikeun milarian hiji pusaka hiji tutuwuhan kangge ciri di alun-alun negara anu aya di alas Tibrasara halus tadi dia sebenarnya tempat ibadah teh kakara bakal aya nilai ibadahna lamun anjeun ibadahna di dia di dunia dari ibadah di akhirat moal aya punten moal aya ajen laras di dia ibadah teh di dia di alam rame di alam anu jiga leres kakara bakal aya punten cekolot baheula mapek kudu daek puasa teh di restoran wah leres nya saat puasa di leuweung eueuh hakaneun atuh pantes dek kuat aya punten moal kitu jalma nu iman mah bujang hingga ku ayana kejadian model kieu diansam ku kiamat ku pangeran teu jadi pasoalan
da urang mah teu ngaboga-boga sumuhun diri sasampiran umur ukur gagaduhan awak ukur sasampayan kadunya urang tengah haja kadunya urang teu hayang kadunya urang teu mung tapi ngaliwatan rohim anu jadi indung ku kodrat irodat anjeunna urang jadi gelar ke alam dunya komo lamun ninggal kana sawatawi sejarah mah yen urang teh geuning menang pancen hirupna di alam dunya teh pikeun jadi khalifah walah leres urang leutikeun we sok geura mingpin diri eta mingpin diri we ngan saat sana dipingpin apalkeun heula eta jati diri maneh teh saha timbalan kaulanu nah urang napas tengah haja keluar ka jero henteu milu ngicieupkeun panon oh henteu milu ngagenut-genut jantung henteu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu geuning doh leres babarengan sapopoena leres ya dawuh bareng sapopoena geuning lamun di korehan Madinah awak anjeun teh eta teh kaagungan anjeunna wungkul kaahengan anjeunna wungkul walah nu matak ulah boga rasa maneh sorangan teh sumuhun leres ulang balik deui kana pokok anu tadi urang kadunya teh teu hayang aya oge teu mung nah ari ayeuna bet loba kahayang jeung ka mung bongan saha leres hempe kahayang jeung pika mung tapi ka mung Allah jeung kahayang Allah artina maneh teh kudu aya dina jalur anjeunna salilana boh tekadna boh ucapna boh lampahna lamun aya dina jalur anjeunna nya pasti pitulung ti anjeunna bakal datang tapi lamun karep maneh kahayang maneh jeung kambung maneh wayahna tanggung jawab ku maneh walah leres sepuh ieu mah kahayang maneh kambung maneh tuluy di mana aya kajadian bet menta ka pangeran bongan saha doh eta merukan teh nu matak doa loba teu dijabah teh bongan kahayang maneh kahayang sorangan bulan doa ngan ukur samet doa wungkul aya ngaran-ngaran doa wungkul doa teh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing di mana teu diijabah teh cu bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati ieu amuing loba jalalir kulan kurang jontoran ieu kajadian alam rame ieu kajadian nagara nepi ka harengheng nepi ka rakyat ngamarudah sajabana ti kaayaan gempa bumi longsor banjir kahuruan jeung sagala rupana leres sok balikeun deui we walah evaluasi introspeksi diri salah saha timbalan bongan malahan pangeran oge geus mere beja yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema polah-polah jelema dititah ku saha ngaruksak timbalan komo anu ngaruksakna teh ditaplokan pangkat
ngaruksakna teh ditaplokan jabatan boga kadudukan timbalan Leres. ieu salah jelema ieu malahan urang teh loba disengsirikeun ku urang deungeun dina ngurus negara jeung bangsa nepi ka teu becus bari parontok-rontok Sumun, aitan pada hayang, pada musibah teteh. walah, leres. Naon atuh nepi ka diudag-udag, naon atuh nepi ka dipikah hayang terus-terusan. Malahan beh dieunnakeun mah nepi ka dibelaan nyiku batur ngalayak batur asal manehna jeneng. Iya. Amuy. Dibelaan niku batur harta kekayaan diaur-aur. Leres kaula nu nya timbalan malahan nepi ka tega ijazah oge palsu cenah geuning. Alah. Takara gede berangkat geus palsu. Eta rek init geus nipu komo geus jadi. Komo ngeskek sepuh. Kerdil teuing otak teh. Ai geus pek teh jadi di luhurna teh ger jadi anggota NATO. No action talk only. Jadi loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Sedangkan ai rakyat butuh kenyataan. Timbalan di mana aya anu unjuk rasa, di mana aya anu demo teh kalah nyeri hate, kalah amak, padahal lamun manehna bijak, lamun aya nu kitu teh kudu atoh nanakeun masyarakat teh geus kritis, malahan sagansangna ngagunakeun lengkah anu konkret, proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa, bernegara, kalayan anu leuwih demokratis. Eta Kudu cepat tanggap. ngan ayeuna didenge-denge jadi oposisi initna tina ngewa, tina dendam bari rek nuar. Tina dengki. Nu di demona belikan deui. Tah di dieu teh kerdil eta hartina urang teh nagara geus nemongkeun kalemahan jeung kabodohan nganu harti urang di nagara teh nu ngurus nagara teh karek nepi kana kuantitas, encan nepi kana kualitas. Sumuhun. Sumuhun eta ulang. Kapiriki timbalan Rasul urang geus ngabejaan lamun nitah kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Ieu nagara ruksak boa lain ahli nu ngajedogna, nu mingpina. Boa-boa atuh. Boa-boa. Boa nu aya lagi kita nu bakal dulu. Laras atuh nu Baur nu bakal we na tuh. tuh tinggalin ilmu matematika grepek. Kumaha bulan? Positif kali positif sama dengan pan positif. Positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif. Benar kali benar sama dengan benar, benar kali salah, salah, salah kali salah, benar. Duh, kumaha bulan teh? Lamun pamimpin bener, rakyat bener, kabeh bener, bener dah kaitu lagi. Dayat sawaden. Pemimpin bener, rakyat salah, salah. Salah. Bener kali bener teh bener, bener. Bener kali salah, salah kali bener teh salah. Contohna bangsat ngajak maling ka kiai teh salah. Salah. Coba lamun bangsat ngajak malingna ka garong bener tah. Jadi salah kali salah teh bener. Oh, matak lamun pamimpin salah, rakyat salah, pejabat ke salah, tah eta bener, bener goblokna teh. Beres. Bener hancurna. Nya, timbalan ulah waka nyalahkeun sararea.
sok salahkeun diri sewang-sewangan nyatria walah timbalan sing jantan lamun dek silih tuar wae lamun dek silih euneuk-euneuk wae nanaonan sok moal aya angeusna di mana geus aya hiji nu jeneng ku sararea rojong duku bere kasempetan rojong keunada moal lila paling lila 5 tahun Bang bener 800 jeneng ieu mangan dieuneuk-euneuk jeung dituar di demo ditalah kaciri rek usaha keur pribadi moal kaur melentung jadi kaituna teh atung keneh kaciri paciri temahna teh benang deui ku nini lepas deui ku nini benang deui ku aki dilepaskeun deui ku nini barudak geuning baheula mah arulin di buruan kitu kata-katana teh euneuk-euneuk kan cangkuang di mana nyayang lepas deui ku nini benang deui ku aki bari sasalimpetan ucing-ucingan tak ayeuna mah geus eueuh teh ucing-ucingan di buruan teh da geus dipake ku pejabat ucing-ucinganana sasalimpetanana waras eta timbalan baheula mah korupsi susulumputan di kolong meja beh dieunakeun wani di atas meja malah beh dieunakeun mah mejana dijual loba aset-aset negara dijualan nanaonan ieu jing benar seput ya akan lamun ngomongna dewek silakan kan bae da lain akan kepada beda geus dari karyawan bank mah beda urang penting untung dewek mah nya kitu tah nematak dewek mung ancurup kana politik teh kitu mending digawe we di Bank Jabar ngaran-ngaran politik mah sudah tiada kawan yang abadi tiada lawan yang abadi sumuhun gitu ning kieu we aing mah di Bank Jabar digawe beres gaya nyalametkeun duit rakyat sumuhun wah nyuhun nyalametkeun duit rakyat bener Bank Jabar teh lumatak ulah era abus ka bank teh atuh ulah bangsa urang mah rata-rata era ulah asa-asa bari lage nya sumuhun lamun boga imah boga tanah pek sertifikatkeun pake nginjem di mana geus disartifikatkeun anu bener datang ka bank kuring kitu rek jual meuli gula ieu pake nginjem duit butuh duit da ieu jaminanana modalna jujur nya disiplin kitu bayar ulah telat cegaing oge lumayan pan dewek nepi ka ayeuna olah piraanan dewek mah tina ngalaan daun kawung adik beres nyerena dijieun sapu daun kawungna dijual ka pasar pan ngirilik we nepi ka kiwari ada benar anu penting ngeureuh nikreus sanajan bari patuh gunung oge bakal disana pun memuncangan bener politik mah pasrahkeun ka ahlina ka tukangna gitu daya ahlina dek mah ge dihandap jadi nasabah we nasabah Bank Jabar beres Kang jeung eyang atin berhadiah ongkoh mah rupa-rupa atuh da euy bener Kang mikiran dunya mah matak lieur mending ge ngurus diri sorangan we eta mah eta juragan abiasa sasauranana beledak abong tilas raja mantan atuh abon-abon Raja Astina baheula raja teh anjeunna sumuhun abon-abon ge mantan meureun karasa baheula anu kitu nu kieu teh nya luka-liku teh matak dek sok resep ngadengekeun kuat pengalaman beres Kang naon Desling akan saha teh di luar teh si cepot cenah ka dieu atuh antong tong sok sagala dibawa cinya
numatak panginitan maneh teh kudu sagemlengna keur kapentingan negara jeung bangsa ya timbalan niatan atuh grape sagala rupa pagawean teh kudu make niat inamal amalu biniat ya laras kaularas laras tupi jalan kaluarna kedah kumaha ayeuna eta kumaha tugas anu mawi saurna teh di alun-alun teh kedah aya ciri hiji kakayon hiji tutuwuhan anu jadina di leuweung tibrasara syaratna eta teangan pilarian sing nepi ka kapangina timalan halus budak ngora sing tawakal doa nawes nah ieu teh kedah ku puasa atanapi tatapa kudu laras puasa initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah kumaha bade hasilna atuh init bari cicing mah lumampah ulah ngalengkah tah kitu teu apal kana basa sorangan lamun panggih jeung hiji basa ulah ujug-ujug diremus basana sumuhun tapi eta teh bahan tapakuraneun mikir atuh pandina ayat-ayat Allah oge mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir laras init bari cicing lumampah ulah ngalengkah ta eta teh teu leupas tina filosofi tina simbol walah pan ilmu teh aya ilmu falsafah semiotik jeung sajabana timalang ya bener teh aya bener ceuk Allah eta mutlak absolut disebutna walah timalang aya bener ceuk filosofi aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas suara terbanyak ta eta baca we ku falsafah kumaha init bari cicing teh lain nganu harti ngajentul we tapi init bari cicing dina hiji pamadegan anu nyata istiqomah ajegan ceuk teu ungut kalinuan teu gedag kanginan hartina ulah terkontaminasi wah sing tahan ta eta sirata mustaqim teh ulu eta jero tahan banting lumampah ulah ngalengkah kapan dina pikiran urang teh peleteng kana pangabutuh peleteng kana kahayang peleteng kana kamung cing jejegkeun kul bejakeun ku maneh ka Allah we hiji walah bu ai kolot cariosan nya mah sasauran eta kupas we deuleu nyaurkeun hukumna teh sumuhun wa tangtos pantableg disebutna ge ai tableg mah kudu nya ceuk nyana lain ceuk lainna ulah nu lain di nya nu nya di lain-lain ngadek sacekna nilas saplasna pan eta teh hak manusia sidik tableg amanah patona laras nya kudu ceuk nya teh laras pulang da kadang-kadang ayeuna mah didenge-denge teh atuh da ayeuna mah rajin nulung bari mentung rajin mere bari neke pan timbalan aya pasantren anu can anggeus masjidna anggeuskeun bari ceulina di harewosan ulah salah milih gitu tah ibeng beratan manya aya ibadah gitu manya sok timbalan sedengkeun pangcilaka na manusia di mana geus misleuk tina ibadahna
nepi ka tega pan diwakafkeun jiwana keur kepentingan dunia wungkul tanpa mikiran akhirat. Nu matak ceuk kolot baheula cenah di mana-mana dajjal datang ti belah kaler anu panonna ngan hiji. Tadi dinya ciri-ciri karuksakan dunia. Allah. Eta untung tapi dupi dajjal teh nyata anu mikiran dunia wungkul tanpa mikiran akhirat. Eta panonna ngan hiji paningalina ditujukeun kana dunia wungkul. Panon poe geus biji ti kulon di dieu tanda-tanda karuksakan negara. Sumohon. Untung panon poe ti wetan kene ceuk saha ulah ceuk saha cenah ti wetan kene bijilna panon poe teh sumuhun da sabenerna mah bumi anu muih. Walah sumohon panon poe mah bumi nu muih panon poe mah da cicing anger panon poe biji ti kulon. Heeh. Naon maksudna tuh nu matak baca ku filosofi ge. Naon? Aik panon poe teh kahirupan. Kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus nganeukeun urang barat. Puluh biji ti kulon. Hahargaan kumaha ceuk dolar. wah leres Kabudayaan ti barat nyered ka dieu. sumohon Ari budaya urang diculkeun sedengkeun martabat hiji bangsa bisa diukur tidak budayana. Mun budayana geus aut-autan ruksak bangsana. eta Hahargaan kumaha ceuk dolar kumaha ceuk urang kulon. Timalan tong boro make jeung kitu kahakanan we kahakanan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub taleus kulub sampeu eta we nu dihakana teh hamburger. wah leres Hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin Donut pizza hotdog matak penyakit ge lanyar we gini lain ulah empek ngan budaya urang ulah ditinggalkeun. Cek yang tadi agama tarima aiti Allah mah da aiti Allah mah mutlak teh absolut tapi lamun budaya maranehna mah tong digugubung ka dieu da aing oge boga bangsana boga bahasana jeung boga budayana. walah leres ulan Kadang-kadang budaya aing nepi ka diharamkeun sia meureun kajajah ka aing. leres sepuh Heug aing dek narima agama mah da ti Allah tapi idealisna urang kulon mah ulah digugubung ka dieu sabab eta teh jelema pangbodona jahiliyah baheulana ge cocok Abu Jahal indungna kebodohan. Leras pandi urang mah boga falsafah silih asah silih asuh silih asih Apan Rahman Rahim kene tun matak mutlak ti Allah mah bener. leres ulan Timalan leres jing usaha negara subur di urang teh negara makmur teu sirikna ngarungkeun rokrak ge jadi disebutna ge agraris tapi nah tingkat kemiskinan panglobana. wah cing lepat di mana ya Dabongan tiba heulangan ukur semuhun dawuh laras nya atuh da ditingkeun hoyong agung tokcer leut wae sareng botok-botol dijamin batuk bakal leungit saumur-umur. Enggak ieu mah eta-etan selingan urang dangukeun deui obrolan maut. tapi leuheung baheula nu ngajajah teh katenyo bule ayeuna mah sakuli sabangsa rupina dina waktos ayeuna wayah dalem bade milarian eta kakayon Puraga Jati kaleuweung Tibrasara bade mios kalayan nuhun kana naon rupiah patwa-patwa mugia jadi jimat parepeh kangge uyut dalem iya uyut
rek ayeuna bade ayeuna losmar ulah anterkeun tabuyut kula mangga ugan niraya lumunur mimitin niraya ngrana ugan niraya lumunur mimitin niraya ngrana denira kingkang kondur saking pangkona kumaha wae kaayaan marca pada teh isi cepot kemana yang pangih yang sidawala udah Kulan unjukan ke sepuh itu orang hayu orang ini gitu ya oh saya mangga kulan akan enggak unyuk ke sepuh oh dah itu dunungan tos angkat nih neme kulan ngaleos kapali-kale Assalamualaikum Waalaikumsalam semaka pihatur kan si buka topi agak dipaku dayat nanti hujan damang sepuh teh bojo mun kita tadi atuh di dieu iya aya nu syirik lain syirik goblok sok heureus sia mah tidak wala kade kitu naon doh ari ngageroan adi itu jadela we sia sok enggak akan lain naon bulan batur mah krisis moneter teh bararegang ieu mah kalah montok we saurang ieu kalah ke bedegua kalah ka beuki bedegua tong heureuy cek bilih dikepret ke bae tong heureuy ada belanyap teh nu kitu kaos naon teh teh Bang Jabar pan uing teh di dinya pan sok nabung jadi nasabah halus jadi nasabah karek akang sok enggak Assalamualaikum Waalaikumsalam semaka pihatur sepuh syukur cager saya si gareng teu milu si gareng teu milu henteu pandek ngarit sumuhun kulan katinggal tadi kulan dunungan tos angkat kalayan nuhun da ka kuping ti luar ku abdi eta fatwa teh mugi we ku abdi kecing jadi jimat parepe sae diukulah jang diukulah sumuhun sae sok cari kenya kumaha kaayaan negara kalah langkung harengheng kulan moal henteu dolar kinten-kintena atuh anu bakal jadi pamimpin negara teh saha cing nyungkeun bayar saha wae oge pek wae asal sabangsa sanagara warga negara awi hayang anu hayang urang Sunda oh kakak pek wae orang Sunda mah sukuisme teh kitu tah can jadi negarawan nu kitu teh nah kumaha kitu anu penting saha wae oge teu nanaon pek bae lain urang hayang urang Sunda tapi di mana jadi pamimpin lamun abus ka urang Sunda cing nyuna gitu sing nyuna gitu maksud akang abus ka Jawa cing ngajawa abus ka Sulawesi cing Nyulawesi sabab pamimpin sarerea jadi sarua model cai atuh kana kopi atuh kana teh model cai we abus kana kopi jadi ci kopi abus kana susu jadi ci susu teh jadi gitu doana we ai cenah mah pipamingpineun teh sumuhun budak angon tuh geni uluh angon kena tang ya
digugu teuing asa jalan rauh teh kepala linter geus teu becus ku budak angon ai si ieu nya pikiranna kerdil di mana teteh ai ulina teh sok di bibirit leuwih ulina di bibirit leuwih heueuh jalmina teh ai jelemana jauh ka bedug anggang kadulag jauh ka bedug anggang kadulag urang kampung bau lisung etana ari imahna pantona batu satangtung di hatepan ku haneulem di tihangan ku hajuang walah eta pipamingpineun teh eta Kang cing duka apa henteu saha jeung naon pihartina eta kecap tiwu kacongok-congokna ku amis puhuna parantos gamos nya aki-aki ieu bener tara nyambung ngomong kawas lain jawaban kolot teh burayut naon Asia itu teh naroskeun saha pipamingpineunna bati jawab ku tiwu da teu nyambung dina pikiran uing teh panyencang jiji kana tiwu nya kumaha teh jauh-jauh nyesatkeun teh ilmu teh naon itu ujug-ujug jebron teu apa kana basa sorangan tiwu kacoko-cokona ku amis eta bahasa mana nya bahasa Sunda geuning eta tapi da teu ngarti tah nepi ka teu ngarti urang Sunda kana basana amis mana congok jeung puhu gitu walah naon maksudna atuh mah jeung dijawab ku tiwu kacongok-congokna ku amis puhuna parantos gamos hartina dulungan parantos teu uninga komo abdi jelema cacah kuricahan heuh atuh kitukeun abeh ngarti coba itu si eta mah ampun pimpinan dengar ta eta ciciren bangsa teh apal-apal kana bahasana da ieu mah da geus gengsi ngomong bahasa Sunda oge nya lu gue loba teuing di Jakarta kabina-bina sia nepi ka teu apa kana bahasa sorangan cepot kan cing apa pihartina kecap ceuk aing tadi tiwu tah eta menurutan aing sia mah ngalalewe goblok teh tuturut kuning teh mah lain si ieu jeung bapangan getreng we teuing da anu getreng jeung bapa mah lintang ti aing sorangan saweda kitu lain saweda beureum aing teh panu sok ngaleketek hideung jeung bodas teh aing oh paingan dan nu sawareh malaikat teh sarujud aing anu ngaleketek terus iya da teu ngarti dawala abdi apal teu mun neme dugi kana teori cikan ka dieu ya mentang nyahoan dan merendeng sia hayang pindah saja cing salah saurang geus punten atuh Pak dadunungan panginten ka zaman heula bade abdas heula sok salah saurang kumaha anu ditaroskeun nama teh kula ceuk kolot baheula pipamingpineun anu bakal mawa kana kasuburan kana kamakmuran teh lintang ti budak angon lu bawa kebagjaan eta teu ngarti budak angon bisa jadi pamimpin
mun ngasah arit teuing anu galalar ge atawa nanggung acun jawab sok sia budak di dieu sanes ngandung harti budak ololeho tapi budak di dieu teh nyaeta anu salamina ngabdi budak abid jadi salilana teh ngabdi lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti teh nyaeta ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT eta anu wajib diturut margi ai pemerintah mah anyuranana teu aya nu awon eta eta budak teh batin kaulaning Maha Agung yen teu aya deui semakeun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya naon sababna ku budak anu model kitu margi eta jalma nu ngabdi mah moal leupas tina pitulung tingali dina Fatihah memeh wa iya kana stain teh iya kana budu heula nyaeta pengabdian margi ai jelema nu ngabdi mah salalamina boh ka nagara boh ka bangsa moal leupas tina pitulung anjeunna sumuhun beres waduh cerdas mau dipuji sama si goblok lain suka masih wah eta bid'ah teh coba eueuh tina hadisna tina Qur'anna teu soheh dina ayana ge doib gampang pisan bisa nyebut haram nyebut bid'ah teh si doib murid Panterplas ya mah murid si Senuk udah kudu soheh gitu belum jeung teu pas di ngomongna teh didenge henteu mulut teh didenge henteu budak angon Sunda ka angon ku jalmi kitu mah sadayana oge ka angon teh di saha wae di mana-mana urang geus ngabdikeun diri ka Maha Suci sebak raga ka nagara jeung ka bangsa kabeh ka ieu teh kaaping ieu kapingit ka angonna panon moal satempo-tempona mun lain tempoeunana wah moal sadenge-dengena ieu ceuli lamun lain dengeunana moal sacokot-cokotna ieu leungeun lamun lain cokoteunana hartina heula ka angon dirina sorangan kagero margi da ucing-ucinganna ge atawa cicingna ge di bibirit leuwih ai leuwih teh hartina jelo eta pamimpin teh bisa neuleuman kana kahayang rakyat ilmu di urang oge geuning komplit apaan kadupak ku budaya deungeun olah kagaris ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler dararatan atuh ka urang da puguh di urang managara subur tingali we gula setiap gula datang sireum ngagunung ta urang teh ieu teh kapangaruhan terkontaminasi ku sireum loba kasili urang cenah jelema teh urang kampung bau lisung ai bau lisung di dieu naon bau lisung di dieu eta jelema teh pinuh ku gawe bobolokot ku gawe teu aya hiji detik nu kapicieun teu aya hiji menit anu kapicieun nyaeta tina pengabdianana gaya langkah padkurullaha dikron kasiro dikir hirupna teh teu aya wates wangeunna
saban detik saban menit saban kicep saban angse saban deret kaken sajeng kakatungku toleh emut kanu kagunganana wah eta saya aya we iraha rek kararitu sumuhun Pak jauh ka bedung jadi ibadahna ka Allah teh tara ngadaguan bedug wae tapi saban menit teh tadi anggang kadulag hartina silaturahim jeung papada urang teh silaturahim jeung keagungan Allah silaturahim jeung lingkungan silaturahim jeung bawahan silaturahim jeung raya teh yakin tara ngadaguan dulag setahun sekali tapi saban dinten wah sumuhun eta kakarang adenge da di manu kitu siapa wah Raja Jawirna kasih putri wae cenah mah imahna teh batu satangtung pantona semun istiqomah teh teuas imana di hateupan ku haneulem di tihangan ku hanyuang haneulem sareng hanyuang teh nyaeta keun urang teuneun di haneulem sieum gesan sampeureun sabtuna di hanyuang siang gesan alaeun eta pamimpin teh tara mak meakeun sorangan tapi nyesakeun keur jalma nu bakal datang tara hawak aya sampeureun anu bakal datang utamina anak incu urang rek kumaha nasibna lamun ayeuna urang ngaruksak ti kiwari gunung-gunul pasir bulistir dek kumaha nasib anak incu urang mana sampeureun anak incu urang sedangkeun eta teh getih urang turunan urang nah atuh ieu teh Semar lain dibudayakeun ieu sidawala buka di kampung Tumaritis di pasantren anu model kieu wah nya pasian modal iwati abdi ti Bang Jabar aduh kitu akang tara Bang Jabar mah tara lat satahun sakali teh nabeuh we budaya urang oh sumuhun demi Allah aing lain muji aing lain bener lain nu hayang dibere eta mah wajib Coba ngalestarikeun bunga cabang Jawa Barat mah nabuh wayang moal ninggalkeun sabab aya lagi di Jawa Barat sumuhun Jawa Barat teh identik pan urang Sunda nya kitu ai Jawa Barat teh pan angka salapan ye nah salapan gitu salapan grepek hitung J hiji A 2 W 3 A 4 B 5 A genep R 7 A 8 T salapan bener salapan pancicingna di Indonesia teh salapan gitu I hiji N 2 D 3 O 4 N 5 E genep S 7 I 8 A salapan 3 dengekeun Semar blok sia teh saya tahu karek becus kitu ge mun hidup oh menia aku cek abdi oge angka salapan merupakan pan pasapah di urang teh salapan naon urang timur mah salapan salapan gitu pandunya teh dibagi dua blok barat blok timur blok barat boga wayang disebutna boneka naon BNK alah bapa alah anak Rohul Kudus blok boneka wayang teh ai blok timur teh boga boneka disebutna wayang ai wa teh angka salapan ai yang teh nu ngahiangna antara wujud jeung hirupna matak wayang teh salapan gitu wayang nah pek leungeun jeung leungeun teh genep potong genep jeung tuding hiji genep jeung sirah 7 tah 7 awak 8 sampuri tunggal lieu 10 ngawujud matak wayang jeung dalangna perkara hirup nya matak badran laya ge salapan gitu tuh
bogan di Jawa Barat da bogan luhur nanti urang Siliwangi salapan Siliwangi salapan gitu repek S hiji I 2 R 3 I 4 W A genep N 7 G 8 I salapan D apa matak liang oke dina wujud manusia teh aya salapan dua panon dua irung dua ceuli jadi genep 7 sungut kanu 2 deui dihandap pek nya Pak resok korosotkeun goblok sia benar jeung liang provinsi gitu dan nafsu oge nu hak manusia teh jadi salapan ka 10 tunggal teh ya anu 4 hak iblis nu 4 hak manusia ai hak manusia ti dituna sidik tabligh ka mana patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah nyahan dedehan jeung asihan tuluy ta ai hak iblis mah ti dituna kidib kitman biladah hianat nafsuna nyaeta nafsuna teh eta amarah lawamah sapiah jeung mulhamah yang apaan Quran teh Pak lobana teh 6.000 genepna sabariji 4 kali genep 2 opat sabaraha jud Quran 30 aya 30 jeung 2 opat 5 opat aya 5 jeung 4 teu ceuk ilmu numerologi teh ceuk ilmu numerologi itu da ilmu malobalin tah ai Quran anu sakitu teh disingkat jadi surat Al-Fatihah disebutna Ummul Quran. Doh, pantungtungna in teh ya salapan. Cing hayang nyaho. Gara sok. Sok hitung wa Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiji, Ar-Rahmanir-Rahim. 2, Maliki Yaumiddin. 3, iya kana budu ngasnain. 4, Ihdinash shiratal mustaqim. 5, Shiratal ladzina an'amta alaihim. 6, ghairil maghdubi alaihim. 7, waladhdallin. 8, amin. salapan. Ka 10 nu macana jeung Pak dengekeun atuh. Heeh, ya oge. Mun hayang didengekeun sia mah. Ai manehna nyarita we. Ai surat Al-Fatihah disingkat teh jadi surat Al-Basmalah. Ai basmalah teh salapan engang. Cing. Kumaha? Geus sok. Sok. Bis, Hiji, mi, 2, la, 3, i, 4, ro, 5, man, genep, ni, 7, ro, 8, im, 9. banyak. 10 jeung macana. Matak lamun ieu pamimpin di negara hayang rada bener ieu. Rada bener ya. Hayang rada bener pingpin ku jelema anu angkana ninggang di salapan. Oh, gitu. Cepot. Kan 2 teh mah. Nya. Da wa la tilu ngang teh mah. Tilungan. Nya. Itu dan syukur dawala kitu sen pamenak ai bari ngelmu abdi pek ayeuna mah anteur we abdi maju geuningan ieu deukeut-deukeut anak talus ilmu mah di maneh we dawala mung ukur diraba-raba sakapenak-penak abdi mada hoyong sote ninggal teh dina hiji pagawean sanes mung ukur dina ucap Sumohon. Dai abdi mah benten deui mawa cahaya keur neangan dalil. Wallah. Iya. Mawa cahaya keur neangan dalil. Sumuhun margi abdi mah ngajina ti luhur. Aya deui nu ti handap neangan dalil keur neangan cahaya. Nya. Sae. Sami keneh eta oge. Nya. Baik atuh. Sumuhun bilih kabujang tebih dunungan pulan doana we eta kakayon Puraga Jati teh cing penak baik sumuhun sanes waktos tepang deui rupina nya permios atuh los lami abdi teh ieu teh usaha teh tangtosna oge nya bilih kitu pulan bilih saepeun di jalan bade aya Saya pun bakal 100.000 tak naon empek bawa nah sia teh ngerakeun nu mau itu da teh nyuhunkeun ada milik Ramadhan cokot duh nuhun atuh jazakallahu khairan nuhun cing kagentosan cing panjang yuswa lamun teu dibere moal ngadoa jadi
permios pulang assalamualaikum waalaikumsalam aya di lepoen aya deledek nabung di Bang Jabar beres tabung lumayan teteh tabungkeun 75 kitu punten dah kitu adatna bae da aya bae daya semuhun bade permios sim abdi oge seueur pek cing salamet Semar ulah cing salamet mudah-mudahan aya naon sudah derek merek si orang ngarep-ngarepe kolot oge bade permios abdi oge pek cepot pek kitu seueur anu icalan di jalan teu geuning oh nya pasti we dan nu usaha anu dagang nuhune uninga mu sareng rupi-rupi geuning nu icalan teh nya sarua mah teu moal payung meureun moal payu kabeh kan da moal seubeuh ku diperong ku abdi teh nya moal itu dihakan mah nepi ka teu ngarti ieu mah taramani subuh atawa aing nu mintul itu kumaha teh taramani subuh aduh nu mata kudu daek nyaring peuting ge kitu sia teh tahajud salat lain menta tapi da seseueurna mah nu tahajud teh menta heuh teu gablek ka kenyos nah di mana mimitina jug menta we apa daya keteranganana ujuni astajib lakum tuh prak maneh geura menta ka kami gitu pan ieu apa eta teh doa belegu ari doa teh doaan yadu udu jadi udu di dinya ulah bi makna menta tapi bi makna pengabdian tingali dina Fatihah memeh waya kana stain naon heula ieu kana budu ngabdi heula atuh gawe heula teu gablek ka kenyos aing ngabdi diluli-luli aing menta terus sanu rek mewe heuh nya dibatas menta mah gerpek nu bere main datang ka imah aya duit dina saku urang 50.000 ditukerkeun heula direcehkeun heula 1.000 paling mere tapi lamun maneh ngabdi buruan dibersihan pager ngalek-lek diomean tek-tek bengek teu kuhan teu bararesi lamun maneh ngabdi ka nu beunghar di mana nu beunghar dek ini teh tah konsi mobil bisi maneh rek init-initan tah gudang beas bisi rek nyatu jig hayam pencit da loba kajelema ngabdi mah teu dibatas da la ilaha illallah pengabdian heula engke we atuh macueun mah pandeuri ayeuna mah bade namut heula akhir we atuh abeh teu depuing mah bade namut teh abis 100 bilih saepeun aing bade ngabantu dina tabungan Bang Jabar abi teh minggu deui nutupan bang mah hari libur nya pan aya ATM ye nya teh teh gaduh ruksak wae ATM-na ku beuri teu unga-unga nya sabaraha 100 lah seur-seur teuing tara gede pinjamna malin tahu lah soek lain soek geuning aja 50.000 sawios itu da milikna da milikna panginten sakieu keun bae sawios ditampi 50.000 ya nya ditampi atuh ieu ridho teh ridho nuhun atuh kinten-kinten abdi tak iraha kedah ka dieu deui naon sini eta ngabantu anu sesana anu 50 sesanaon panginten salira kagungan sabetan ka abdi 50 saha boga hutang salira ka abdi sabaraha 50 ke aya nu nginjem duit saha sin abdi maneh nu boga hutang balen aing sumuhun eta oge kitu pan kronologisna tadi kumaha kronologisna teh ai namut abdi sabaraha 100 teu kita ngangkeun saur salira aya 50 leres
jadi eta kana 100 teh sabaraha deui 50 teh ningangkeun tairaha nah jadi aing nu boga hutang ieu teh mangga we emut coba jeung kita mikir di aing cincin kadeukeun heula eta nu 50 nah nu 50 kadeukeun heula ah sawios kita kan nya sieun teh dibikeun deui euy heeh anas peuteui teh dibeulem Anas teri pidang teri teh dibeli anu geus dibikeun anu panerima sing kadeukeun heula ah sawios cekap 5 kadeukeun heula nya ai teu ridona lain teu ridho kadeukeun walaupun euy aya kasieun mah tah ieu aya geuning 100 cok geuning eta aya nya mun itu wah ributan jeung abdi ditampi ku abdi tuh alhamdulillah panginten parantos lunas namanya lunas kumaha sia salira teh ka semetar ka abdi nya kitu geus ini sakitu ini bade Ayo kakara katipu kuno bodoh. Kurupi-rupi kaker dami. Kopi-kopi nanti.